Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun kana cariosan anu katunda, ayeuna bade nyarioskeun sifat Allah Subhanahu wa taala anu disebat Asmaul Husna anu 88. Kahiji gelarna Allah Subhanahu wa taala, sifatna Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Ar-Rahman hartosna Allah Subhanahu wa taala anu maha maparenan, mapareun sagala rupi Allah Subhanahu wa taala kanu janten makhlukna. Moal aya hiji perkara anu katampi, anu karasa, anu karaba, anu katingali, anu kaambu jeung sajabi-sajabina terkecuali eta paparin ti Allah Subhanahu wa taala. Moal aya hiji perkara anu karasa ku anggahota badan urang sadayana, anu katingali ku anggahota badan urang sadayana, anu karungu jeung sajabi-sajabina eta anging paparin ti Allah Subhanahu wa taala. Allah maha maparin. Sakabeh makhluk anu kumulendang di alam dunia kabeh dipaparinan nikmat ku Allah Subhanahu wa taala. Timimiti hirupna anggahota badanna dilengkapi ku alat-alat, alat makan, alat ngalengkah, alat nyarios, alat ngarungu, alat ningali jeung sajabina eta kabeh paparin ti Allah Subhanahu wa taala. Emutan we kabeh anu aya dina diri urang eta paparin ti Allah Subhanahu wa taala. Ditambihan ku mangrupakeun tuangeun leuteun anu sakitu geus teu kaetangnya, timiti sayuranana, teras jajananana, rupa-rupa jajanan eta mangrupakeun nikmat hakikatna paparin ti Allah Subhanahu wa taala. Nu tos kalebet kana beuteung coba lamun dietang-etang geus teu kaitungnya. Anu ka kuping geus teu kaitung, anu katingali geus teu kaitung, eta kabeh paparin ti Allah Subhanahu wa taala hakikatna mah anu tiasa dirasakeun ku urang sadayana. Teras ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan milik nu rada gede, dikersakeun ngagaduhan bumi seueur jalmi-jalmi anu tos dipaparinan ku Allah Subhanahu wa taala bumi. Tos bumi na motorna, sepeda, mobil, jeung sajabi-sajabina eta kabeh paparin ti Allah Subhanahu wa taala. Seueur pisan lamun rek dietang-etang nikmat anu tos dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang heula atawa ka kabatur geus moal kaitung, matak salah kacida lamun urang nyebutkeun teu dipikanyaah ku Allah Subhanahu wa taala. Salah lamun nyebutkeun teu dipabere nikmat ku Allah Subhanahu wa taala, salah kacida. Allah anu maha maparinan. Kantun bersyukur urang, alhamdulillah huruf oge. Da paparin ti Allah Subhanahu wa taala. Tuh itu bumi seueur si A si B bi anu mang anu wa anu miliaran jalma di alam dunia teu kaitung, teu apal hiji-hijina, tapi Allah Subhanahu wa taala nu apal. Kabeh ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan
nikmat. Seueur pisannya Allah Maha Maparinan. Mangawe kantun emutan eta tapakuran disebat eta ma'rifatul asma. Hiji heula nya urang tungtut hiji-hiji. Rumi telepat ieu bagian anu ka-8 kin disambung ku bagian ka-8. Insyaallah bade nyarioskeun sifat ya Rohim Ar-Rahim nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.